Terus yang ibu banggakan tepang deui dinten ieu dina pangajaran basa Sunda. Kumaha sadayana darama? Alhamdulillah, ya mudah-mudahan saterasna damang ya. Terus saterasna sumanget sana. Mangga sata acan diteraskeun beulah aya nu bade tumaros. Soalna ieu seueur keneh anu lebet. Kumaha Anissa Nurjahwa? Wartosna kumaha? Masih sumanget diajar bahasa Sunda? Terus Caila, kumaha kabarna wartosna Caila? Najla Ulan Suci, alhamdulillah. Fer kamari minggu kamari tugasna sarana pisan. Nadoma pujian aya nu nganggo video hebat ya. Aya anu nganggo voice note. Halimku suantena merdu sararae pisan. Mudah-mudahan eta sumanget diajar bahasa Sunda teh keras ngagedur terus membara dugi ka engke urang patepang wajah patepung lawung di sakola. Mudah-mudahan ulah protokol kesehatan sanaos aya di bumi upami keluar kedah nganggo masker, jaga jarak. Margi dengan virus masih keneh aya tapi urang ulah sieun teu kedah hariwang salami urang tukuh pikeun patuh kana aturan insyaallah urang bakal sarehat saterasna. Dinten ieu urang diajar deui basa Sunda masih ngeunaan pangalaman pribadi. Margi eta materi teh nembe 2 minggu sareng ayeuna. Masih kena emut materi bahasa Sunda anu minggu kamari? Minggu kamari teh anu ku ibu kantos diulangkeun teh harti pangalaman pribadi. Naon cubi hartosna pangalaman pribadi teh? Ken Sahrani apa coba definisi pangalaman pribadi? Apa Ken? Saha anu tiasa? Karena cobi pengalaman pribadi teh naon? Pengalaman anu kaalaman ku hiji jalma. Pengalaman anu sapopoe kaalaman ku hiji jalma. Pengalaman teh aya pengalaman biasa, aya pengalaman luar biasa. Bedana pengalaman biasa mah tos rutin di halaman unggal dinten. Misalna ngiringan PJJ sapertos ayeuna. Ngiring ka mamahna angkat ka hiji tempat, misalna ka tempat hiburan. Ayeuna pengalaman luar biasa nu kumaha biasana anu jarang dialaman, jarang dilakonan. Namina oge luar biasa. Contoh misalna hiji waktos urang diajak umroh ku sepuh urang sama orang tua kita. Nah, itu jelas-jelas pengalaman luar biasa. Margi tempatna tepi nyumpingan tempat anu ku urang dianggap suci, tujuanana ibadah. Atanapi pengalaman luar biasa sanesna misalna urang teh pernah bade cilaka tapi teu cios lantaran aya nulungan. Misalna nuju berenang bade ti karelep tapi kaburu aya nulungan. Tah eta oge kalebet kana pengalaman luar biasa. Margi tara unggal dinten kaalaman sapertos kitu. Pengalaman teh aya rupi-rupi, aya pengalaman pikabungangeun, pengalaman naon deui cobi nu kamari ku ibu diajarkeun Melani.
pengalaman kabungaheun, pengalaman naon deui? Raisa, pengalaman pikaseureun, ras pengalaman pikasieun, rasad pengalaman naon deui? Pengalaman pikareuseun. Kadinten ieu oge masih ngeunaan pengalaman pribadi. Mangga urang sami-sami tinggal presentasi ibu ya. PowerPoint-na urang teu ditampilkeun heula. Materi pelajaran pengalaman pribadi kelas 7 semester 1. Sateuacanna urang tinggal heula naon tujuan pembelajaran dinten ieu. Anu kahiji tujuan pembelajaran dinten ieu teh nyaeta siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur karangan pengalaman pribadi dengan tepat dan santun. Teras nu kadua, tujuan nu kadua nyaeta siswa dapat menyimpulkan tema karangan pengalaman pribadi yang tersedia dengan tepat dan santun. Eta tujuan pembelajaran dinten ieu teh. Tadi kan urang ngobrol ngeunaan pengalaman pribadi. Naon wae unsur anu kudu aya dina pengalaman pribadi teh? Anu kahiji dina pengalaman pribadi teh kedah aya tema. Naon temana eta pengalaman pribadi teh? Salian ti aya tema eta pengalaman pribadi upami dina karangan di saat kedah nganggo judul. Naon judulna eta pengalaman pribadi teh? Naon bentenna, naon bedana tema sareng judul? Ari tema mah inti carita, ari judul mah buku karangan, buku carita. Anu kadua dina karangan pengalaman pribadi kedah aya unsur saha anu ngalakonan eta pengalaman kuring misalna. Jeung saha anu kalibet dina eta pengalaman, siapa yang terlibat di dalam pengalaman itu. Misalnya salianti kuring teh babaturan, bapak guru, tatangga misalnya. Anu katilu aya unsur iraha lumangsungna eta pengalaman teh naha taun kamari, naha taun ayeuna, naha wengi, naha siang, sareng sajatuna. Teras nu kaopat kedah aya unsur di mana lumangsungna berlangsungnya eta pengalaman teh naha di bumi, naha di buruan, naha di Jakarta, naha di pasar sareng sajatuna. Anu pamungkas anu terakhir kedah aya unsur kumaha lumangsungna eta pengalaman teh. Bagaimana kejadiannya, bagaimana peristiwa dari pengalaman pribadi itu. Tadina leresan kumaha kedah dijelaskeun langkung seueur, langkung jelas. Pengalaman teh kumaha prosesna, dugi ka janten berkesan, emut wae ka urang. Terasna teraskeun karena contoh pengalaman pribadi ku ibu dibantun contoh pengalaman pribadi anu pikareuseun. Ari reueus teh bangga, pikareuseun teh anu ngabanggakeun, membanggakan. Kamari contohna tos dipasihan di antawisna nyaeta saha sawiosna contoh teh anu judulna main bal di SSB. Ieu contoh pengalaman
tinggalin karena video aya contoh pengalaman di anu pikareuseun nyaeta main bal di SSB. Kurang sasarangan dianalisis naon temana naon judulna teras unsur sahana urang pilari unsur di mana nanti urang pilari unsur irahana urang pilari unsur kumahna urang pilari ya urang pecah heula ya sakedap cobi perhatoskeun ku sadayana main bal di SSB bisa bulan kuring main bal di sekolah sepak bola atau SSB teh sekolah khusus anu ngalatih para muridna sangkan pinter main bal anu arasup SSB lobana barudak SMP sakolana beda jeung sakola biasa di rumah diajarna unggul tapi lainnya di lapang diajarna atawa latihanna saminggu 3 kali tunggal poe Salasa Kamis jeung Minggu latihanana teh di lapang kampus yang resep bisa jadi murid SSB para pelatih kuring jeung babaturan bisa diajar teknik main bal upamana bae kumaha carana nyepak anu hade mawa bal atawa carana ngrebut bal dina suku pamain lawan kitu deui kuring oge dilatih supaya diboga fisik anu kuat kekuatan fisik teh dina main bal mah kumaha pentingna aura kudu seger teu loyo atuh dina leupat tali ngarang bisa mawa bal udah ku pamain lawan salian ke fisik mental oge kudu kuat cek pelatih oge urang kudu ngagedurkeun sumanget salila 80 menit bari teu kudu leutik hate lamun lawan leuwih teu heula ngagulkeun bal. Paragraf anu terakhir pamungkas basa latihan poe minggu kamari kuring geus bisa ditakbul. Wah pohara bunga ku pelatih dipuji bal teh melengkung 3 garis tengah ku kuring diandeg ku dada tuluy dioper digolosorkeun ka Iwan nu rada anggang ti pamain lawan bal ku Iwan dibawa heula bari balicet ningkahan lawan golosor deui bal teh dioper ka kuring anu geus nangtung bebas hareupeun kiper atuh geunang pisan ku kuring langsung disepak ka juru lawang belah kencang kepos asup hiji nol. Nah, saat itu panutan contoh pengalaman pribadi anu pikareuseun. Ayeuna cobi urang analisis ku sadayana judulna naon karangan anu tadi teh? Barudak judulna naon karangan anu tadi teh? Main bal di SSB bal. Tah ayeuna itu pada naros salian ti judul teh kan aya tema. Ari tema teh inti carita. Biasana tema mah langkung panjang daripada judul. Cik ibu pada naroskeun temana naon nu nembe teh? Cobi temana naon? Ulah sieun lepat. Rasad mana rasad cobi atanapi mugni mangga sami bade ngawawet temana naon nu teks anu nembe dipidangkeun teh aya nu bade ngajawab Prijaldi mangga Prijaldi temana nyaeta Jess main bal di SSB leres
temana nyaeta kagiatan main bal di SSB. Terus orang tinggal deui masalah di tadinya salian ti kedah aya judul aya tema aya unsur saha pangakuna tadi teh pengalaman pribadi teh saha kuring kumargi di dinya mah teu dijelaskeun namina saha kuring ai kuring teh abdi berarti eta teh pengalaman anjeunna. Unsur saha teh nyaeta kuring. Aya deui teh anu kalibet salian ti kuring tadi. Kuring terus saha deui anu main bal teh? Iwan teh rerencanganana. Saha deui aya deui salian Iwan? Di atas palatih. Aya deui hiji deui lawan ya mungkin kan sepak bola itu aya samanya kuring Iwan palatih sareng lawan. Unsur kadua nyata kedah aya iraha cenah eta teh pengalaman teh coba iraha biasa waktuna beurang penting iraha berlangsungna eta sepak bola teh Asad Amanda iraha cenah tadi gini waktu dibacakeun kira-kira iraha waktu nanti berang leres siang atana pipa beberang da teu aya sepak bola wengi-wengi ya jadi upami pertandingan internasional. Terus unsur naon deui tadi teh saha iraha di mana cenah di mana di lapang prapus pentaseun upi jadi caket upi dari persatuan Indonesia di lapang prapus. Unsur dudung, unsur tema, terus aya unsur saha, unsur iraha, unsur di mana, aya hiji deui unsur kumaha cenah lumangsungna eta pengalaman teh. Ya kitu janten materi pengalaman pribadi teh kedah aya tema. Jelas kedah aya judul, kedah enaon deui? Kedah aya unsur saha anu ngalakonan kedah pengalaman pribadi, kedah aya unsur iraha kaalamanana eta pengalaman pribadi teh, kedah aya di mana pengalaman pribadi teh kajadianana, terus hiji deui kumaha lumangsungna eta pengalaman pribadi. Tadi kadieu materina bilih aya nu bade naroskeun mangga kasihan mangga sarta acan bidamel pancen sarta acan bidamel tugas kasihan mangga mangga kamu naroskeun saparantosna hideep ngaregepkeun materi ti Ibu nembe mangga pancena tiasa dibuka dina Google Classroom. Pancena teh nyaeta ngilari unsur-unsur anu kedah aya dina karangan pengalaman pribadi. Kalaresan teksna parantos disayogikeun kantun dipidamel. Rupina dugi ka dieu heula sobat saha busa pangajaran dinten ieu upami teu aya patarasa deui. Dugi ka dieu heula mangga wilujeng midamel pancen. Ku Ibu di atas tugasna pancena tepat waktu ya. Tekenging diengke-engke supados tugasna teu numpuk. Mohon tambah ya dugi ka dieu heula wabillahi taufiq.